maut kangjeng selalu ingat ka umat, sanggeusna maut kaula kula selalu ingat ka murid kaula. Pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalamatkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi tuh. Penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok otlub matatlub. Lain eta abdi lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti, taqarrub tafakur mujahadah. Abdi teh embung neule dunia indah, embung neule gunung emas, embung neule dirham, hayang teh neule teh ka Gusti bae karidhoan Gusti. Manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah teu hanai. Atuh ayeuna hayang naon? Abdi mah nu dipikiran teh lain diri abdi. Abdi mah nu dipikiran teh lain sasaha, tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring geus sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot kangjeng selalu ingat ka umat, sanggeusna maot kaula selalu ingat ka murid kaula. Pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalamatkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah. Insyaallah teh Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril. Tanda tangan. Geus memang geus bakal mah dihampur. Tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha? Ismuka ka ismi al-azam. Ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula, kula selalu ngaijabah doa. Teu kudu make ngaran kula, make ngaran anjeun bae. Asal nyebut ya Abdul Qadir, istajib doana. Ya Abdul Qadir, Gusti Tuan Abdul Qadir, coba pang aijabahkeun pamenta abdi, panghasilkeun abdi. Teu kudu ka Gusti Allah, ka Tuan Abdul Qadir geus cukup. Mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir. Kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah? Abdul Qadir nu mana heula? Sebabnya boga babaturan ngaran Abdul Qadir Habib Peing atuh teu moal bere. Jangan yang itu Bib, yang ono. Nah mantak pelebah kolbu kudu diurus. Masya Allah karib. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ingat ka muridna penerus toriko nu mana baik nu geus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua bae kabeh mikiran teh kumaha bangsa, kumaha negara, kumaha umat. Jelema anu cicing dimui mah mikiran ngan sakadar sagulipek samuyeun, jelema anu didepak dan sakadar sagulipek sadepageun, jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan. Tapi ahli thariqah pemikiran anak kumaha umat di Indonesia, kumaha negarawan, kumaha bisnismen, kumaha jelema nganggur. Lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin, lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener roh, supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera. Tetapi kiai mah nu mikiran teh lain kitu, kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat, kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat. Jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya abalayahnya mobilna anu muter bae eta mobil naon anu muter bae eta naon anu muter bae mobil naon nu nyana eta boga ka molen anu eueuh saungan teh anu saungan mobil naon
nu aing teh nyaho nu sia ge sarua teh nyaho da urang mah bodoh mah nu nyana geus bugu mobil kap bupet jang duniana kurang naon tapi kula mikiran salamat kumaha si bupati di akhiratna jih ahli toriko mah memikirkeun teh kadinya lamun ningali jelema malam tahun baru dar ya Karim Masya Allah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana tetapi di akhirat salamat apa moal sih ketika jelema dagang geus buguh dagang anu ambruk batur mah moal terus ieu dagangna begitu jualan lu rugi jualan rugi tereh geus anta mah ieu nu untung bae dagang untung ah ieu jelema salamat moal ahli toriko mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika orang zarah ke Baghdad ge aya di merekna Maqbarah Bahlul. Kura liwat ka dinya aya urang zarah heula Ki Bahlul ya. Ki Bahlul teh okos Bunawas. Begitunya dipanggil ke kerajaan sekali, dua kali, tilu kali LDR datang. Begitu datang kan korsina geus dimerekan dah. Geus dimerekan Habib Rozak kan merekan diuk bae. Jadi bantu aya merek sebenarnya banyak. Nah, iya nu kos ieu ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan diuk di kursi raja. Wah tumpang kaki kieu ngarokok Bahlul. Mangkaning dandim aya kon kuari Kapolres aya kan. Nah cak dandim tembak cak polisi jangan tembak dulu tangkap langsung polisi datang kadinya tewak nyana tangkap turunkeun tinggang ku dandim jage Bahlul Allah juga Allah kok kamu Allah-Allahan sih cak dandim sikat itu Allah beak banget nak beak Bahlul banget nak irung geus kadal irung rata jeung pipi ya geus kieu be Bahlul Tuan Raja gerokeun cak dandim geus nyiksa urang ye Kiai Bloon ye Kiai Bloon geus disiksa selesai. Tuan Raja datang nyana ceri ka Tuan Raja kenapa kamu nangis nggak apa-apa nggak usah nangis ceri terus baik nyana ceri cek Tuan Raja kunaon ieu jelema ditenggelan diuk di kursi raja. Wah bener itu sopan cek Tuan Raja aja ieu kan jadi robah beungeut sikat ku dandim. Wah makanya make hizib dandim atuh kuari makan irid hizib atuh Masya Allah ha Masya Allah bagus ya Tuan Raja nyana ceri tidak perlu nangis cek Tuan Raja tapi terus bae cerik hai Bahlul ai mana cerik yang cerikan sa kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja yang cerikan sa yang cerikan Tuan siapa yang cerikan aing baja geus jadi raja jeung bajeneng atuh kabeh di bawah aing maka jeung nyerikan aing sia nu kudu cengcerikan teu abdi mah teu kudu dicengcerikan diri abdi mah dusu abdi mah cerikeun yang cerikan Tuan Raja cerik naon sih yang cerikan aing abdi anu diuk kakarak ke 10 menit bae geus disiksa komo Tuan Raja mah sabaraha taun meureun siksaana di Allah